bantu channel kami dengan cara like, lalu di subrek. Oh iya, jangan lupa nyalakan loncengnya. Hatur nuhun. Semoga bermanfaat. Ramadan anu ayeuna beda jeung anu sanesna kedaseurna sabarna lantaran aya corona. Pangajian dibedokeun sakola ge dieureunkeun majar jadi nu nyebarkeun padambelan diantepkeun tarawehan ge di imah geus pugu salat Jumat lantaran keur aya wabah kudu tumut pamarentah pakasaban ge kaganggu ceuk sirik na hese nyangu bahkan hese muka pintu kusabab kudu ngagugu mudik oge ulah waka manggihan indung jeung bapa ayeuna masih wayahna pendakna ditunda heula urang keur gujrud ku wabah peda virus sumber amba wajib ikhtiar tong salah bari hate masumerah. Hei dulur abdi sadaya ayeuna masabar heula omat ulah ngarasulah nyalahkeun Allah Ta'ala mustahil turun panyawat angin dibarengan obat Gusti Allah mere syarat nyaeta sing daek tobat ngan atuh duka iraha ieu wabah teh ingkahna candak waena hikmahna ulah aral jeung subah
sandakna. Al-Fatihah.